Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka 42 nanya pamiarsa. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui. Geus kitu mah guragiru bae Jang Didin jeung anu jadi sobatna pating geredig ninggalkeun lembur Cilanjung rek ngajugjug ka lembur Jatilindu bari ditarampokeun ku Pak Ulis jeung ku Pak Lurah sarta ku warga-warga nu sejena. Tapi lain keur nadangan tatu di jero Jang Aris teh Pak Ulis keur gering cenah ceuk Lurah Cilanjung ngareret ka Pak Ulis. Tos jag-jag deui ayeuna mah Pak ari basa peuting mah ceuk Kang Kusoy cenah karek eling diubaran ku basa miri. Tos jag-jag ayeuna mah Pak Lurah pan basa wengi tadi oge abdi teh ngiring ka bumina Jang Aris ngiring ngalongo. Celengkeungna saurang lalaki anu kawilang radang ora keneh anu harita milu ngaregepkeun kana eta wangkongan. Oh, ngilu ngarolongok urang dieu ka ditu? Ih, sanes ningal wungkul Pak. Salukuran urang Jatilindu mah salukuran. Sagala dibahankeun ka Jang Aris teh, sagala dibawa, sagala dibikeun. Ari maneh nyaho ti saha euy? Pak Ulis milu nyarita. Nya kaleresan we wengi tadi mah abdi teh mondok di Pun Uwa Pak. Oh, di Mang Mumulain sumun Pun Uwa mah ngintun biasa karung eta teh nya Wa Mumu meni manggul biasa karung basar kelok Jang Aris teh. Masya Allah keun bae geus sawajarna mulang tarima ka jalma nu geus gede jasana pikeun balarea mah kitu meureun tah. Sumuhun ari keluargana Jang Aris mah kekepehan eta oge ari dibere sagala rupa mah nanging wargana we maraksa habeun sagala rupa dibarawa. Ngadengi katerangan anu samodel kitu teh Lurah anyar lembur Cilanjung jeung Pak Ulis sarta nu sejenna mah timbang arunggut-unggutan kalayan kabeh oge pada nembongkeun paroman kareueusna ka Jang Aris. Mun geus siap mah bawa we ka imah kuringnya ieu layon teh sangkan barang di pulasarana sok ganjang ceuk Lurah Cilanjung kituna teh bari rutret ka sabaraha urang warga anu harita geus ngajarantang nyekelan panggotong. Sanggeus layon Jang Mus jeung Jang Satar dipernahkeun kana panggotong mah bring we sararea ngabring muru ka imahna Lurah Cilanjung. Kulawargana dua jajaka anu kiwari geus jadi layon naluturkeun bari jeung masih kene inghak-inghakan cadeuri. Sedengkeun ari Jang Didin jeung saurang sobatna sanggeus nyorang lalampahan anu kurang leuwih sajam lilana teh antukna mah Jang Didin narepi ka hareupeun buruan imahna Kang Husna. Rada kurang terung Jang Didin mah sabab di eta imah teh kasampak keur loba warga nepi ka pagelak-gelak kata pas imah. Domba jalu jeung domba bikang anu pohara lalintuhna katembong dicarangcang di buruan imah Kang Husna. Waduh, asa rame kieu euy. Aya naonnya? Cek Jang Didin bari ngareret kanu jadi sobatna. Anu direret timbang ngangkatkeun tak-tak. Da memang teu nyaho karena naon-naon anu keur lumangsung di imahna Kang Husna. Jang Didin teu ngomong deui. Geus kitu mah guragiru bae muru ka tepas imah dituturkeun ku nu jadi sobatna. Aya naon ieu teh? Asa rame kieu geuning Mang? Tanya Jang Didin sanggeusna aya di hareupeun warga anu keur dariuk di tepas imah. Eueuhna naon Jang? Ieu mah keur nganuhunkeun we ka Jang Aris anu geus loba belana ka urang lembur.
tembal salah seorang warga anu kawilang geus aya umuran. Oh geuning itu meni seueur domba pak mah jang Didin tunjuk kaburuan. Eta teh wujud panuhun di sababaraha urang warga urang Jatilindu jang. Waduh dugi ka kitu nanya jang Didin teu oleh make bahasa nu hade ari ayeuna mah nya bae we da mata kitu oge geus loba warga anu ngarasa kahutangan budi ku Jang Aris. Jang Didin tibang unggut-unggutan sarta saterusna mah kupuntenan seseledak asup ka jero imah. Sedangkan ari sobatna mah embungeun milu pajar teh ngarasa era. Di jero imah kasampak geus loba jalma anu salah saurang di antara nama tetela geuning Lurah Asep bapana Neng Yasmin. Din Jang Aris siga nu bungah mangsa nempo aya Jang Didin teh. Jang Didin gancang unggek dibarengan ku seuri sarta nu saterusna mah gura-giru bae milihan tempat pikeun diuk. Teu poho memeh diuk teh sasalaman heula kalau dareukeut jeung dirina. Ari sugan teh geus mulang Jang Didin. Cek Kang Husna anu diukna digigireun Mbah Samiri. Basa tos tetepan subuh oge abdi mah langsung wangsul Kang. Pan Bapak bade damel. Ari geus balik geuning ieu aya keneh di dieu geuning Din. Kang Husna rada kurang gerung. Ih pugu oge ngahaja ieu teh Kang ka dieu teh. Bade ngadugikeun warta. Di lembur Cilanjung teh aya nu maot duaan Kang. Aya nu maot. Saha nu maot Jang Didin? Celengkeung Lurah Asep kalayan paneuteup anu pinuh ku panasaran. Teu talangke deui barabat we Jang Didin nyaritakeun kajadian anu keur mejeuna gujud di lembur Cilanjung. Boh Jang Aris, Lurah Asep pon kitu deui jeung anu sejena. Kabeh oge taya nu teu ngarenjang mangsa ngaregepkeun caritaan ti Jang Didin teh. Eta teh maotna dirawe ku sato leuweung atawa kumaha Jang Didin? Tanya Lurah Asep sageusna Jang Didin rengse cacarita. Bari jeung siga nu beuki panasaran ka tempona teh. Tah perkawis eta mah duka kirang uning apa. Nanging ari sato leuweung sarupaning maung atanapi ajag mah datos tara aya anu lebet kalembur atuh Pak. Heueuh nya. Jeung lamun ku sato galak mah jerwanana moal wungkul jorana kumaha teh moal jeronana wungkul anu dihakan teh pasti bakal dihakan jeung daging-daging nu sejena. Tapi mah kunaon jerwana wungkulnya jantungna wungkul. Di imahna Kang Husna jadi saheng keluarga anu keur nanggap Jang Didin. Di tepas imah oge sarua. Sobatna Jang Didin kapaksa kudu nepi ka ngabudah cacarita ngeunaan kajadian anu tumiba di Jatilindu anu di Cilanjung. Ari geus kuat onaman mah nyepek bae. Punten. Abdi mah hoyong ninggal ka Cilanjung ieu teh Pak. Ceuk Jang Aris ngareret kanu jadi bapana. Nya ari geus kuat onaman mah nyepek bae aturis. Insyaallah kiat Pak. Da ieu tos teu aya nu karaos geuning ayeuna mah Pak. Bapa mah moal milu nempo carape. Loba keneh wangkongkeuneun deui ieu teh. Mengpeung ngarariung. Celengkeunna Lurah Asep. Jang Aris timbang ngareret sarta unggeuh ka calon metohana. Abah oge asa hayang ningal ieu teh Jang. Bari sakatana we rek mulang rek nyimpang heula ka Cilanjung. Mbah Samiri ngareret ka Jang Aris. Nya sae atuh upami kitu mah Bah. Bilih bade nyalak peuteuy atanapi kowe atuh Bah. Itu seueur. Cek nyilam nyelengkeun. Hoream barang bawa abah mah nyai raridu jebal jauh ieu teh. Teu bisa memaksa nyilam oge. Da memang geus nyaho sorangan estuning jauh ka lemur Mbah Samiri mah. Sanggeus amitan ka warga anu harita ka tembongna masih keneh baratah ngawangkong di mana Kang Husna. Jang Aris jeung Mbah Samiri patinggaredik ninggalkeun eta imah. Dituturkeun ku Jang Didin jeung saurang sobatna. Samemeh neruskeun lalampahanana
Jang Aris jeung nu sejena ngahaja nyimpang heula ka imahna Lurah Asep. Ngadon nyamper dua anak Nabah Samiri anu ngendong di imah Lurah Asep. Jadi genepan ayeuna mah abringan anu ngajugjug ka Cilanjung teh. Teu kacatur kumaha lila di jalana sanggeus lumayan rada lila lumampah. Antuk nama abringan Jang Aris anjog ka lembur Cilanjung. Pajauh pisan jeung sasari. Ayeuna mah sakur warga anu panggih jeung Jang Aris teh nepi kararengkuh siga anu alajri pisan. Jang Aris nama biasa be malah maka tembongna siga nu era. Ari tadina Jang Didin mah rek langsung ngajak Jang Aris ke tempat kejadian. Tapi di setengahing jalan nampa beja ti salah seorang warga anu cenah mah dua layon teh geus dibawa ka imahna Lurah Cilanjung. Atuh geus kitu mah gura-giru bae abringan Jang Aris oge muru ka imahna Lurah Cilanjung. Sanapina ka imah Lurah Cilanjung nyawe di imahna lurah geus loba warga anu ngagimbung. Pagelak-gelak nepi ka buruan. Untung buruanana lumayan lega. Di eta tempat aya nu keur dokdak nyeun tetengger, aya oge anu keur neuk-tekan awi jeung sajabana. Jang Aris euy. Celengkeung seorang warga mangsa nempo Jang Aris anu dituturkeun ku nu sejena. Kabeh warga caruringhak neuteub ka Jang Aris. Anu ngagimbung langsung nyingrai mere jalan. Nepi ka beureum beungeut Jang Aris mah. Era sigana mah dikitu-kitu ku warga teh. Tapi da memang panasaran hayang nempo dua layon anu dua jajaka teh. Antuk nama bari jeung teu sirikna dodongkoan ka unggal warga oge. Jang Aris maksakeun ngalengkahkeun sukuna muru ka jero imah. Lain deui ari pikeun Jang Didin jeung saurang sobatna mah lempangna nepi ka dangah. Siga gegeden anu rek nyemah. Mbah Samiri we anu katembongna kalem teh. Tah geuning aya Jang Aris. Mangajang Lurah Cilanjung nepi ka curinghak siga nu bunga. Mangsa nempo anu anyar datang teh. Jang Aris timbang manggut dibarengan ku imut. Sarta nu saterusna mah ganjang sasalaman kanu araya di dinya. Kanu geus rada araya umuran mah teu poho Jang Aris make tata krama nyium tonggong leungeunna mangsa sasalaman teh. Sok sanajan loba anu gagancangan ngepeskeun leungeun siga nu era. Kunaon ieu teh Pak Lurah? Tanya Jang Aris sanggeusna diuk nyang hareupan dua layon anu dituruban ku samping kebat. Sok sanajan ari sabenerna mah Jang Aris oge geus nyaho tina laporan anu jadi sobatna nyatana Jang Didin. Pugu oge matak hemeng ieu teh Jang Aris. Da saparantosna ditalungtik mah sanes tapak sato galak ieu teh Jang Aris. Tembah Lurah Cilanjung siga anu dumadakan ajri pisan ka Jang Aris teh. Abdi tiasa ningalayonna teu Pak? Oh tiasa, nya mangga. Nambe diibakan pisan eta teh. Bade dibungkus ku boe ayeuna teh Jang. Sok mangga tinggal. Lurah Cilanjung pohara pisan daredehna. Koleset Jang Aris ngoleset ngadeuketan dua layon anu ngacepat tengah-tengah imah. Mbah Samiri oge pipilueun. Kalayan hati-hati pisan. Hiji-hiji samping kebat anu dipake nuruban layon teh disingkapkeun. Nepi ka gogodeg Jang Aris oge mangsa nempo kayan eta dua layon samodel kitu. Leres pisan. Ieu mah sanes tapak maung atanapi ajag Jang. Mbah Samiri ngarerer ka Jang Aris. Teu nembalan. Jang Aris mah ngan ukur unggut-unggutan. Bari kituna teh ari paneuteup nama anggar museur ka dua layon. Pagawean si Tina eta teh gebeg. Jang Aris mah nepi ka pohara ngakepegna mangsa ngadenge kareteg anu samodel kitu dina dirina teh. Lang pikeun sakadapan mah Jang Aris nepi ka ngahulang siga anu keur mikir. Aya naon Jang Aris? Pak Ulis nepi ka kurang karung mangsa nempo Jang Aris siga anu meunang karuas teh. Henteu Pak. Laras pisan.
ieu mah sanes tapak sato galak Pak. Jang Aris rada ngagebeg siga anu kagerwakeun ku Pak Ulis. Teras tapak naon atuh ieu teh Jang? Padamelan jalmi ieu mah Pak, sanes padamelan sato galak. Nepi ka pating larenjag kabeh oge mangsa ngadenge caritan Jang Aris anu samodel kitu teh. Ambe nasajal mana Jang? Urang cacag ku mamang sakalian anu geus ngabinasa budak-budak mamang ge Jang. Bapana Jang Mus langsung cengkat sarta nembongkeun amarah anu pohara ngabebelan. Tenang. Nanaon teh? Sok sagala jeung nafsu wae. Tenang. Ulah waka nafsu Kang. Tenang. Lurah Cilanjung gancang ngagebes. Geus digebes kitu mah sok sanajan bari jeung siga anu kapaksa oge. Bapana Jang Mus Guragiru diuk deui. Tapi ari ngabebelana amarah mah masih keneh atra dina paroman beungeut. Kela-kela Jang Aris, kinten-kintenna saha jalmina atuh anu geus tega ngalakukeun katelengesan samodel kieu teh Jang. Urang dieu atanapi urang mana Jang? Lurah Cilanjung neuteuk ka Jang Aris. Perkawis eta mah duka tapa kadah ditalung ti heula ieu teh. Ayeuna mah saenggalna we ieu mah teh pula sarapa. Hawatos ari dilami-lami mah keun ke urang talung tik sugan ka pendapa. Temal Jang Aris siga nembu ngabejakeun perkara sabenerna. Aya benerna meureun. Geus kitu mah Lurah Cilanjung Guragiru marentahkeun warga sangkan teruskeun deui mulasara eta layon dua jajaka. Jang Aris jeung Jang Didin ti sirikna pangdaekanana enggoning mantuan mulasara dua layon teh. Matak teh heran katembongna teh warga oge jadi beuki loba anu kataji ku eta dua sobat teh. Pangpangna pisan mah ku Jang Aris anu sok sanajan luhung ku ilmu tapi teu waleh handap asor ka unggal jalma. Bahasa miri jeung dua anakna oge miluan heula mulasara mayit nepi ka rengse ngurebgeunana. Abah mah bade wangsul we ieu teh Jang, sieun kawengian di jalana. Ceuk bahasa miri mangsa geus mimiti balubar anu ngarurebgeun. Muhun mangga Bah. Hati-hati di jalananya Bah. Muhun. Jang, sakali-kali Bah amengannya karompok Abah. Insya Allah Bah, insya Allah. Sanggeus sasalaman ka Jang Aris jeung ka Lurah Cilanjung sarta sasalaman kanu sejena. Guragiru bae bahasa miri jeung dua anakna neruskeun di dalam pahanana sajarek mulang ka lemurna. Abdi oge saja amitan we ieu teh Pak bade wangsul heula. Jang Aris rutret ka Pak Ulis jeung ka Lurah Cilanjung. Oh, muhun mangga Jang, muhun mangga. Hatur nuhun pisan nya Jang, parantos ninggal ka dieu. Lurah Cilanjung anu nembalan harita teh. Jang Aris timbang unggul sarta nu saterusna mangaleos ninggalkeun dua gundukan kuburan anyar dituturkeun ku Jang Didin. Rek nyimpang heula moal ka imah urang Ris. Jang Didin neuteub sobatna mangsa geus nepi ka jalan cagak. Moal Adin aya keneh uruseun ieu teh. Titip salamna we nya ka emak jeung ka Bapa Ris, Idin. Oh, nya kajeun atuh ari kitu mah. Urang rek pulang heula atuh nya. Jang Aris timbang unggul. Geus kitu mah Jang Didin Guragiru mengkol nyorang jalan leutik anu rada nanjak. Jang Aris mah lempeng bae nyorang jalan anu harita keur dikeureuyeuna. Aris, antosan kadenge jorowokna sora awewe mangsa Jang Aris geus rada jauh papisah jeung Jang Didin. Rada ngarenjak Jang Aris mah sabab barang di lieu tetela anu cikeneh nyalukan dirina teh tayalian Neng Tina. Jang Aris ngajengjen ngadagoan. Ari Neng Tina mah siga anu rurusuhan pisan nyamperkeun jajaka anu pohara pisan dipisuka ku dirina. Aris, tos di mana Tanya Neng Tina sanggeus pareup-hareup. Kituna teh bari gep nyekal pigelangan leungeun Jang Aris.
tos ninggal anu ngurebgeun ieu teh Neng. Jang Aris siga nu pohara gempeurna mangsa pigelangan leungeunna dicekal ku wanoja nu sakitu geulisna. Treup dua teutepan diadu. Sapasang panoneng tina ngole nyai saliwatan. Jang Aris nepi ka gigideug siga nu lieur. Ari aku naon? Neng tina beuki telebna teu pa Jang Aris. Henteu Neng, teu kuna naon. Urang ka bumi tina heula atuh yu nya bade naon Neng? Nya ameng we atuh kapanan urang teh sami-sami mitresna. Batan langsung nembalan mah Jang Aris malah peureum bari gigideug deui siga anu beuki lieur. Arieu Neng tina semu jejengkean ngusap antarang Jang Aris. Muhun ieu teh rieut Neng. Bade wangsul heula atuh nya. Ih, mending oge mulihna karompok Neng atuh. Di ditu teh aya rencangna Neng kumaha atuh nya? Jang Aris garo-garo teu ateul. Wios da si kumaha atuh nya? Wios atuh da siang keneh oge ieu teh. Engke we mulihna mah tos sonten. Tos sono pisan Neng maka ate Jang Aris gigideug deui siga nu beuki lieur. Nyimpang heula nya ka bumi Neng Neng tina beuki ogo lunda lende. Siga anu teu sadar antuk nama Jang Aris unggeuk tandaning nyaluyuan. Paroman Neng tina dumadakan pohara pisan marah maina. Geus kitu mah eta dua nonoman teh pakaleng-kaleng nyerang jalan anu berasna ka imah Neng tina satangah haja rada malibir. Siga numbungan katohian ku warga. Sajeroning leumpang Neng tina mah meus-meus suraseuri siga nu bungah kacida. Bari teu eureun lunda lende siga nu pohara pisan gegeutna ka Jang Aris teh. Dina waktu anu teu pati lila oge Jang Aris jeung Neng tina geus narepi deui ka imah anu jugjugna. Kalayan paroman anu marah mai pisan, Neng tina miheulan asup ka jero. Dituturkeun ku Jang Aris. Biuti anu harita keur sasapu di patengahan rada ngahulang. Mangsa nampa sikap Neng tina anu sakitu gegeutna ka Jang Aris teh. Sabab dirina mah geus nyaho yen Jang Aris teh sakedeung deui oge arek kawin jeung Neng Yasmin. Jang Aris nalika geus asup ka jero imah teu langsung diuk, manehna ngadon neuteub ka Neng tina. Ngan tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug waktosna kabujeng wadia balat ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.